Teka rasanya neng puasa ge teu poe deui. Lah da rasa teh cek mana nu tara puasa. Ih, bet urang ge puasa mah oso. Tisuk isu, ngan pikalohor. Ari sahur milu sahur puasa hanteu, ari buka milu buka bari panglobana. Mikir mana teh lain seuri. Iya kapan puasa teh ayeuna sakulebi. Nah ieu teh urang mah ganti baju. Atuh urang ge hayang meuli baju lebaran tuh kawas batur. Sia atuh loba pisan kahayang. Boro-boro meuli baju lebaran atuh. Nastar ejeng semprong ge teh ka beuli. Panakian saroja ge henteu. Neng atuh urang ge hayang meuli baju lebaran satahun sakali ge teh ge can puguh. Saroja mah engke atuh neangan ka batur minta-minta ka tetangga. Bet lebaran mah lain setahun sekali, setahun dua kali. Pan aya deui lebaran haji. Sama teh nyahoeun. Atulah ting loba segala pisan kahayang pakaian nu aya heula. Keur madara teh ayeuna teh. Geus ulah sok segala ting kahayang. Oh, atuh kitu malah sudah maneh mah dasarna pelit. Maneh mah hayu we gagaro atuh, bari gagarona kana topi. Pan ieu teh kudu aing meuni garateun nyaho kunaon jigana maloba kutuan meuni raretep kieu. Lah eta mah buuk na we geus gondrong, yeuh lah cong dicukur ayeuna. Atuh lah dicukur we. Buat. Berang euy, siap-siap lah. Aduh. Saya lebaran ieu euy, pasti loba ya nek dicukur. Ya di dia ya, tukang cukurna pasti alus di dia mah. Beneran halus sih teh. Punten. Pelan-pelan cuy. Mbak, lebat cukur. Nuhun. Sok. Mumpung cenah sasa. Tapi hayang saya nya da kanggo lebaran. Siap pasti saya dia mah. Pak cari tuh. Di kumaya. Abi mah terserah tak teruskeun we ka awewe abi a. Kumaya teh. Sing jiga teh hyung nih. Siap. Main kemana ya? Tukang cukur kebenaran setik deui teh. Pajang kenar nama. Alah. Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang. Pemain cukur di desa berapa ngosna? Oh, 300.000 apa ngaosna da? Terus badai lebaran nih. Lo ada Allah 300.000. Aduh, ayo 300.000 mah. Mau jajan apa? Jih, mau jadi nyawa mang. Alah, tahu tuh hiji. Kurang ya. Aduh, ieu euy. Geus tereh lebaran can boga baju, can boga kue. Ka mana ge nyanyangan duit? Heeh. Mending kene ka ieu si Kaslay pinjem duit. Saya tukang cukur, pasti loba duitna ya ayeuna aya lebaran loba dicukur. Loh, kenaon Mang euy? Euy, keur main bola. Kan kadol lo meureun bisa ge kan ukuran aing teh. Papanya aduh. Oh, heuh talai. Kenal mana ka dia dok? Mun ngajak ulin mah urang moal bisa ada terus sibuk. Jebak leuleus lah berpuasa. Dua tatu mangi lapisan dicukur teh. Alah mau rapi-rapi ya mah. Cina turunna. Kalau ngobrol aja itu dah. Yo rai, ayo leulesna puasa mah masih bisa kena ditahan. Tapi mun leulesna teu boga duit, sanurek nahan. Pamun aing nginjem 100 ka maneh, sanurek bare. Siang ngomong sapanjang-panjang kido hayang nama pinjam duit ca aing atuh 2 poin we langsung sate. Ieu teh geus setengah jam. Can rapi-rapi nu nyukur teh. Mang, ning nyukur teh rapi-rapi teh. Geus setengah jam. Sabar atuh teh ya sakedap dikit rapi. Heeh sok atuh ya, urang ge keur TikTokan.
Daripada cicing wae di imah mah mending kene jung tuh indit meuli kue jeung lebaran. Aing meuli mah gampang, tapi dari mana duitnya? Nganjuk atuh hari eueuh duit mama nyarek lebaran eueuh kue-kue acan. Boro-boro nganjuk atuh. Kue nu lebaran tahun kemarin ge can kebayar, pokoknya aing geus nganjuk deui mah. Cih pan sok dibere duit yang mayar teh nakamanakeun. Ya teh maknya mah meuli baju atuh jeung lebaran deh atuh baju kamari urang mah geus sararoe. Gandeng nasianya. Mun aing itu tuh pakai baju anu zaman Covid. Mun hayang baju anyar-anyar teuing tuh. Bare teh alus keneh ieu. Gusti teuing eta baju mah geus genep taun tuh. Mahi di urang ge eta mah geus serempit kitu bajuna ge. Atuh nganjuk we ka cebu. Aing mah nganjuk kumaha atuh ye baju anu tahun kamari ogenan heuh. Eta teh can lunas ieu. Lamun sakirana baju nu di imah nu da lemari geus sarempit tinggal bawa ka biros ka tonggo. Mawa bahanna saeutik kitu tina baju urang ge hade heuh. Bi pangagedeankeun baju gitu da soalna geus teu asup. Baju nu mana atuh nu can lunas? Emang nu tahun kamari nganjuk? Siapa tanya deui eta pananing anu sok dipake ku mane anu simar baju simar eta anu bericak berinong. Kapan we eta teh meunang nganjuk? Cih aing mah nya poho aing mah geus mending bawa ka beros eta anu simar aya ieu na lemari ngagantung. Gedean ieu bahanna mah tambahan urang we jung. Gustina eta can lunas sakitu geus genep taun. Bet enggeus ayeuna mah tuh da geus diikhlaskeun ku jamanna ge ku tukang kereta ge geus dilunaskeun. Kira puting can lunas atuh ngerakeun aing mah geus genep taun. Cuman Covid da ge geus kaliwat. Geus lah indit aing mah nih ruang mah deng enak jung indit. Betul gak tuh bet nah hantek ini teh mah geus cung geus Nah kunaon mang? Juga nu lieur loba hutang kitu. itu maneh utang mah eueuh aing mangan ieu pamajikan lieur aing mah hayang meuli baju bari disayang nu tren anyar ring baju teh aing geus kah lieur pokona ayeuna lieur aing mah Pan Mang Duh tak kawop aya tren anyar nih. Sok hayang awewe mah. Coba ieu pamajikan urang ge ning. Hayangan meuli kue, coba duitna eueuh. siap pusingnya aing sarua pusing pan heueuh kumaha tuh nya bae ayeuna sangkan boga duit ieu rek lebaran oh heueuh bisa dia nyolong hayang. Yo lai, ayo lesna puasa mah masih kena masih Heueuh ari sahur milu sahur ai puasahan teu bari ari buka milu buka. bang lobana. Ji lagi sumpah. Hari sahur milu sahur puasahan teu buka milu buka balik. Saya ngomong Hari sahur milu udah sih. Ayo. Dan di sini Hari sahur milu sahur puasahan. ada salting ada. Gusti kapan baju Ya aing geus kira-kira leutik teh mah tinggal gedean ka biros ka tonggo heueuh. Tinggal bawa bahan. jangan lupa like, komen, dan subret bisa di donate.